Mang? Enak mah? Ya biasa ya, urang hayang nanya ya, hayang nyaho ieu. Hayang nyaho mah. Heeh. Nanya naon? Iya, maksudnya hayang ieu anu mana makna? Oh gitu. Heeh, nyaeta. Mana nu mana mana? Mana anu ieu? Tanya. Tuh, beda kan enggak dauna. Ai bapana mana? Bapana nu ieu. Heeh. Tah, Terus ai ieu mah anak nu kahiji. ai ieu anak nu kahiji. Kahiji. Ai anak nu kadua mana? Anak nu kadua belah dia tah, Mang. Pangsisian soalnya bisa pasea tah. Tah, anak nu kadua. Tuh, Terus si jahan nanya ieu Mang ieu anu pangais bungsu Mang. pangais Pangais bungsu. bungsu. Atuh eta mah encan aya pangaisan, Hah? Mang. Ais. Pangaisanan encan meuli. Oh, Nya, tuh. ai ieu nama aya, Mang. Tah. Nah, adina deui ieu anu katilu tah. Oh, berarti ieu teh ngaran anu bungsu. Tah lamun menta anakna mah anu gede heula we eta mah tah nya. Berarti Karunya. mun menta dua nana berarti kudu jeung indungna man meureunnan di mana-mana. Karunya anakna. Atuh heuh nya eta meureunnan. Eta misalkan eta dicokot indungna hungkul anakna kumaha? Nah, oh iya kumaha. Kumaha coba? Bingung Eta dah. dicokot ieu. Oh, baturna itu anakna Lamun itu karunya. anakna mah anu kahiji atuh kajeun Mang tah. Hitung-hitung ieu we urang mah. Kaloba teuing budak teh ieu. Jadi anak tere berarti nya. Heeh. Ajeun eta atuh pulungna. Geus ah, geus indung kewe gampang ah. Menta nini, menta akina sih. Icuna